Sok teh dipencukeun rupi namanya. Nganterkeun budak kasih tempatna pariwisata cuk-cukan para remaja di pasisir kalera kota Karawang Cik. aya tempat bari ningal pemandangan pandangan tulisotnya banget rasa bagja muarik pamungkas di Tanjung Baru ngayatkeun rasa kasih di Tanjung Baru yang paling kerasa kadede di Tanjung Baru ngait kerasa kasong di Tanjung Baru imut dicampur jeung ilmu What? Iya. Aya gitekna tobat. angin laut di Tanjung Baru Cobi. ombak Teh buaan. nganterkeun budak kasih Teh SS ya teh SS coba cik. tempat Teh SS. pariwisata Nah, ini dia. cuk-cukan Pak Ayu coba. di pasisir kalera kota Karawang aya tempat bari ningal pemandangan pandangan tulisotnya banget rasa bagja moal pamungkas deui Aya Pak di Ayu. Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasih di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kadede Oh, gini. di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasono di Tanjung Baru imut dicampur jeung ilmu angin laut di Tanjung Baru mawa ombak nganterkeun budak kasih tempatna pariwisata cuk-cukan para remaja di pasisir kalera kota Karawang aya tempat bari ningal pemandangan pandangan tulisotnya banget Ayu. rasa Ayu. bagja muarik pamungkas deui di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasih di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kadede di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasono di Tanjung
Daun hiris Pak Ayonya. Daun. Hoyong kau lah.